Raksa Art Production. Sampurasun tepang deui dina acara dongeng Sunda Kiraksa anu danget ayeuna bade neraskeun dongeng nu kamari nu judulna Wangsa Suta anu ditulis ku Kang Japar Sidik urang Cimareme ka keluarga besar Edi Komara anu manco kana ieu acara sing arageng milik cing sararehat sadayana amin ya robbal alamin. Atuh karencangan kuring anu namina Dani Ramdhani sing getol damel nanya ulah nyungkeun wae konsumsi tah. Sok sariapkeun kulub hui sampeuna di rencangan kuci kopi teh tah pedo pisan. Mangga urang teraskeun dongeng Sunda Kiraksa nu judulna Wangsa Suta bagian kadua. Gaskeun. Nu direret sajongjongan ukur ngahuleng jiga nu mikir. Tapi telila pok olot jabat cumarita. Kula satuju karena pamandegan Ki Jarolo Akutut katut Ki Balandika. Kumaha bae oge brehna urang ulah jejerih pati. Urang kudu boga pamandegan jeung ajen inajen salaku bangsa anu merdika. Ngan kade poho pasukan musuh sakitu rohakana pikeun nyingkahan hal-hal nu teu dipikahareup leuwih hade awewe budak laleutik katut nu rerempo kudu diungsikeun ka tempat nu marenah. Kumaha tah Ki Datu? Ceuk Ki Olot Jarong bari ngareret ka Ki Datu Ranggah Bitung. Ngadenge kamandangan sarupa kitu sajongjongan mah ieu Datu nu gandang tur pinuh wibawa teh ukur ngahuleng. Katembong tarang narada kerung ciciren keur mikir anu cukup antep. Sanggeus aya kana sajongjonganna pok manehna nyarita. Kula setuju kana pamandegan Ki Olot Jarong tur olot jaba. Memang musuh urang kacida tohagana boh tina jumlah boh kitu deui samakta gagaman. Tapi sanajan kumaha oge urang kudu disinghareupan. Jeung bongan kula geus dibendung jadi datu. Nyameureun kula kudu mere keputusan naon nu kudu dilakonan ku urang ayeuna dina nyanghareupan musuh nu ngajorak. Pokna bari ngusapan perah kujang. Jadi kaputusanana kula rek tetep nyanghareupan pangjorak musuh. Moal ngejat satunjang beas, moal mundur satungtung siku. Sanajan nepi katumpur ngalangsar ngacampang bugang. Kula rek tetep nang tayungan ieu lemah cai nu diwariskeun ku karuhun urang. Disela ku narik napas panjang, pok manehna nuluykeun deui cacaritana. Tapi najan kitu, sing saha bae anu rek mundur nyalametkeun diri, bral. Kula moal rek nyarap. Muarek ngahulag-hulag arandika boga hak pikeun nagukeun sikem. Ceuk Ki Ranggah Bitung.
nembongkeun pasipatan hiji pamingpin anu wijaksana tur jembar ku panalar. Sakadepan jempling taya nu nyora. Ukur sorana pas sewang-sewangan nu kadenge awor jeung sora sing garendengna jalma di pipir imah. Pikeun nyalametkeun ambara hayat kula masrahkeun ieu pancen kaki dada umbaran. Jung atur sangkan salamet bawa ke tempat anu merenah tur aman tina gangguan musuh. Ceuk Kirangga Bitung kalalaki nu bayuyuh tadi. Ngahaja manehna mikeun ieu pancen kaki dada umbaran anu geus tembong hengker kawanina. Ki umbaran ungut-ungutan bari pok manehna cumarita. Syukur ari kitu mah. Keselamatan rahayat leuwih penting. Batan keukeuh peteukeuh ngabelaan harga diri. Kukula ieu parentah rek dijalankeun. Ayeuna keneh kula amit rek ngatur anu ngarungsi. Ceuk eta kokolot teh. Ki Balandika ngabalieur. Sanggeus kitu mah sararea tuluy bae ngatur siasat. Dipingpin ku Kirangga Bitung, kacindekanana musuh rek dipapag ditutung lembur. Sangkan dina kajadian perang oge moal nepi ka ngaruksa ka pilemburan. Keur kitu kadenge sora kuda nu asup ka pakarangan. Sing horeng nu datang teh Ki Darpa nu tadi indit paneri ti tapel wates. Manehna hari wes-wes yen musuh geus nyedek meh anjog ka tapel wates. Ngadenge kitu geuwat Kirangga Bitung ngeprak baladna. Bring bae sarerea indit ka tapel wates. Barang anjog kasampa Ki Soja sabalad-balad geus tatan-tatan mapag musuh. Barang jol oge langsung bae hari wes-wes mere laporan. Musuh aya di pentaseun pasir leutik. Maranehna ngadon caricing di dinya. Jigana keur baradami pikeun ngancurkeun kadatuan urang. Sabara urang kira-kirana? Tanya Ki Balandika. Teka bilang, nganu puguh mah rea pisan. Jigana aya kana 2 atawa 3 tikeun balad urang. Tembal Ki Soja bari leungeun teu leupas ti perah kujang. Mun kitu hayu orang papag di Tegalan. Meh lalega pikeun begalan pati. Meungpeung maranehna masih carapeun balas lumampah. Hayu orang serang bae ku pasukan Nyamparing. Ceuk Ki Balandika. Teu hade nyerang musuh nu tacan karuhan rek nyerang ka urang. Boa maranehna masih keneh bisa diajak badami. Sangkan teu jadi ngarugrug lembur urang. Tembal Ki Datu. Kumaha atuh Ki Datu? Ceuk Ki Balandika. Kieu bae, aya sababaraha urang nu mawa Jamparing? Tanya Ki Datu Ranggah Bitung bari ngareret ka Ki Jaro Loak Kutud. Nu kaparengan salianti mawa kudi oge mawa Jamparing. Aya kana 30 urang mah. Tembal ieu Jaro pamingkis teh bari nitenan wadia baladna nu marawa Jamparing. Tah, sakur nu mawa Jamparing tempatkeun di bagian hareup.
caricing dina rungkun atawa satukangeun tatangkalan nu aya di sisi tegalan. Mun pasukan musuh teu bisa diajak badami tur tetep nyerang ka urang, kula rek mapag maranehna. Tapi ulah kabeh kahareup. Ke di mana musuh geus kepancing, kula rek narik mundur pasukan, api-api kabur ti pakalangan. Tah, di mana musuh ngudag, karek pasukan Jamparing menyerang, gancang tareteg musuh ku panah. Ceuk Ki Datu Ranggah Bitung ngatur siasat. Kituhan eta. Ceuk Ki Olot Jarong. Ki Balandika jeung nu sejen ungut-ungutan tandana ngarti. Sok atuh, pingpin ku Andika Ki Yuda. Mun kula mere Anggara ku jorowok serang, geuwat centangan musuh ku panah. Ceuk Ki Datu Ranggah Bitung mere idin ka Ki Balandika Yuda. Hayu, ontong leleda. Kabeh nu mawa Jamparing milu jeung kaula. Geus aya di sisieun tegalan, sok nyalalingker tukangeun tangkal. Kapan loba tangkal mahunitur tangkal sejena. Ceuk Ki Balandika. Geus kitu mah bring pasukan nuluykeun lalampahan. Barang nepi ka sisi tegalan, pasukan Jamparing mah sing salingker satukangeun tatangkalan. Gening tecan aya ringkangna keneh tah nu garejul teh. Ceuk Ki Suamta Kokolot Lembur Cijambe. Jigana rareureuh heula, tapikeun kula rek mutusi Raganta. Cing Raganta ka dieu maneh. Ceuk Ki Balandika. Ngagupayan hiji lalaki nu cicing deukeut tangkal Campaka. Tacan ge Ki Raganta nemalan kadenge manten sora talapok suku kuda jeung sing garendengna sora jalma nu pohara reana. Teu lila tina palebah pasir leutik anu tukangeun tegalan, tembong sing pucengis pasukan musuh narumpak kuda. Saware ngabring lalempang, ngabaris samakta ku pakarang. Sanggeus ka tembong aya pasukan ti pagadungan nu ngajajar marapag peuntaseun tegalan. Nu numpak kuda panghareupna ngangkat leungeunna ka luhur. Reg eta pasukan teh areureun. Tembong sababaraha urang jiga anu baradami. Teu lila salah saurang anu numpak kuda paling hareup maju ka tengah sampalan. Sanggeus nepi ka tengah antara pasukan Banten jeung pasukan Tatar Pagadungan, eta jalma teh ngeureunkeun kudana ngan gorowok bae cumarita bedas naker. Kula Surahasan, utusan ti Kasultanan Banten, nepikeun parentah yen sakabeh pangagung katut ambara hayat Tatar awatan Pagadungan kudu serabongkokan talu ke Kanjeng Panembahan. Kusabab pajajaran geus burak tur taluk, jadi sagala aturan kudu dumasar kana hukum anu dijalankeun ku Kasultanan Banten. Ceuk eta jalma ngagorowok di selangan ku ngengenyen kudana nu rada motah. Sanggeus kudana cicing pok manehna cacarita deui. Anu kadoa, loba sesa laskar pajajaran anu ngejat ka Pakidulan. Numutkeun juru telik kami.
kaasup Prabu Sedah Raga Mulya sorangan. Jadi sing saha anu bisa nuduhkeun di mana eta raja nyumputna, tinang tu bakal dibere hadiah ku pihak kesultanan. Atuh sabalikna, lamun ngahajanya lindungan buronan, kapaksa Arandika bakal dibere hukuman anu berat. Tur ieu kadatuan ku kami bakal dibumiratakeun. Tapi sabalikna lamun Arandika mantuan kula nyangkalak buronan, kalawan sakabeh pangeusih kadatuan biluk tur sumerah, pasukan kami nu aya di tapel wates bakal asup ka kadatuan kalawan ting trim. Kadatuan bakal aman raharja aya dina panang tayungan kasultanan. Garti ceuk eta jalma cepetang. Sing horeng manehna teh mangrupa juru biantara utusan ti pasukan Banten. Ngadenge kitu, Kidatu beungeutna ngembang wera. Ngan seak bae ngabedal kudana nyamperkeun ka eta utusan. Sanggeus rada deukeut, pok Kidatu Ranggah Bitung cumarita kalawan bedas. Urang Banten, bejakeun ka pamingpin sia. Kula si Ranggah Bitung, datu di kadatuan Tatar Pagadungan nandeskeun. Kula sabatur-batur moal daek serah bokokan ka Aranjeun. Leuwih hade Aranjeun gera ingkah ti ieu patempatan. Kula teu hayang manjangkeun mumusuhan jeung Aranjeun. Tapi lamun Aranjeun keukeuh peteukeuh, hayang kumawasa di wewengkon kami. Jong, bejakeun ka pamingpin maneh. Ujang urang Tatar Pagadungan masih kene seukeut tur mampu pikeun neuteup beheung Aranjeun. Ceuk Kidatu Ranggah Bitung tatag. Kurang ajar. Kidatu, sing inget tong boro ukur kadatuan. Kapan pakuat pajajaran anu kawentar oge meungeus runtag, teu kuat ngalawan kami. Jadi ulah sambatkan yaya lamun kadatuan anjeun lebur ancur jadi lebu. Tembal eta utusan ngancam. Mun kitu bral, urang Tatar Pagadungan cado mun kudu jejerih pati. Najan kudu nemahan ngajampana bugang, perlayat di medan perang. Kami moal gemer satungtung bohong. Ceuk Ki Ranggah Bitung dangah. Ki Surahasan teu nembalan deui. Ngan baretek bae ngalumpatkeun kudana balik deui ka palebah pasukanana. Bener wae teu kungsi lila sanggeus tembong baradami pasukan musuh mimiti maju ka hareup dina kaayaan siap ngarurung. Nuti hareup tembong pasukan panah jeung tumbak menis samagreng. Ditema ku anu marawa pedang bedog tur keris, diluluguan ku saurang senopati jangkung badag budi amprotan. Dihapit ku dua urang prajurit hapit. Gancang Ki Ranggah Bitung paparentah sangkan mapag pasukan musuh. Pasukan tumbak, maju! Ceuk Ki Ranggah Bitung bari maju ke hareup ngabar kujang. Maju!
Cek Kibalandi Kayuda ngagorowo. Tumak diacungkeun mapag pasukan musuh nu nyeredeg. Atuh ngander bae ieu dua pasukan teh perang campung begalan pati. Dina sageprakan oge, Ki Datu Rangga Bitung geus bisa ngarubuhkeun sababaraha prajurit musuh. Srog saurang perwira atawa hulu balang prajurit maju nyang hareupan Ki Datu. Gerak nyerah maneh. Pokna bari ngabar keris nu panjang tur semu hideung. Ciciren lain keris samanea. Maneh nugra ingkah tembal Ki Datu. Kurang ajar dia. Cek eta jalma bari langsung narajang kalawan gangas. Atuh derbae duanana jogol begalan pak. Sajeroni ngayonan musuh Ki Datu mah tetep nitenan kaayaan. Sangkan bisa nangtukeun iraha manehna kudu api-api ngejati medan perang. Sanggeus aya kana sababaraha waktu tur tembong pasukanana geus mimiti kadeseh sabari runcat ningkahan panarajang musuh Ki Rangga Bitung gancang ngagorowok mere parentah. Mundur, musuh lain lawaneun. Mundur. Barung jeung luncat ka tukang. Ngadenge kitu, wadia baladna nu geus surti kana siasat gancang bae lalaunan mundur bari kituna teh tetep ngayonan panarajang musuh. Ngahaja jiga nu kadeseh ripuh pisan. Ulu balang musuh kacida atohna nenjo musuhna kabur. Gancang manehna ngagorowok. Hancurkan musuh, maju. Bari ngagebrak kudana ngudag Ki Rangga Bitung. Dituturkeun ku para prajuritna. Samalah nu tadi tacan aup ka medan jurit oge. Aya kana dua pasukanana milu ngudag ting jorowok. Salah saurang senopati Banten nyerang tinu anggang. Ngajeng-jreng jeung pasukan liana nu tacan maju perang. Nenjo musuhna nu paburisat lalupatan ka sisi pategalan tur anak buahna ngarudag kalawan Sologoto. Ieu panglima teh tembong rada reuwas. Cilaka, buah-buah pitapak mun teu balad aing keuna ku pitapak era teman ngaing ku Senopati Alkowanah. Ceuk geretes hatena. Hanyakal manehnana telat nyegah anak buahna pikeun mundur. Nyabae teu lila ti eta tembong sababaraha urang prajuritna ujug-ujug sing kudupung dipapag ku hujan panah. Kurang ajar, pasukan panah. Ceuk eta Senopati kekerot. Kagok borontok kapalang carambang. Hayu serbu, pasang tameng di hareup. Maju. Mere komando. Barayeuk pasukanana maraju ka hareup. Mantuan babaturanana nu tembong kawalahan tur sing kudupung dihujanan ku Jamparing.
Kedapan pasukan musuh teu bisa laju, katahan ku hujan jampari. Arek males ku ngalempakeun tumbak hese da kahalangan kakayon. Hal ieu pisan nu nguntungkeun pasukan ti Pagadungan, tapi sanajan kitu ku alatan pasukan Banten anu dibantuan ku urang Demak jeung Cirebon kacida lobana. Atuh lila-lila mah pihak musuh teh nyantek oge, nepi ka palebah nu loba kakayon. Kidatu nungges nyiapkeun gancang ngagorowok deui. Serang ku pasukan Kujang jeung Bedog. Jungjeleng pasukan ti Tatar Pagadungan nu tadi ngadodoho sing garajleng tinarungkun jeung satu kangen tatangkalan. Nyerang musuh nungges nyantek. Atuh ngander bae eta dua pasukan teh perang cap. Kiranggah Bitung kalawan dibarengan ku Ki Jarol Wakutud ngamuk lir sapasang macan nu keur bayangan. Sababaraha prajurit Banten rubuh ditiru Kujang ieu dua lalaki. Di belah wetan sanajan duanana geus karolot, tetela Ki Olot Jarong katut Olot Jaba teu bisa dianggap enteng. Maranehna ngamuk lir banteng ketaton. Pikeun saheulaanan wadia balad Pagadungan masih bisa nahan amukan pasukan musuh anu sakitu reana. Ngan di sisi kidul nu tembong kadeseh teh apes pikeun Jaro Kadi jeung Ki Obang, duanana kakurung ku puluhan prajurit Demak jeung Cirebon. Jaro Kadi gudawang dadana kasabet pedang. Sedengkeun Ki Obang beteungna katiru keris eluk 7 urang Demak. Euleuh, waktosna meuni nyerah kieu nya. Teu karaos lur. Seep geuningan. Minggon payun urang lajengkeun deui dongeng Sunda Ki Raksa anu judulna Wangsa Suta bagian katilu. Raksa Art Production.